Siap. Lagu Anjeun cenah ti Pali Payun. Aya ti Aa. Bisa beres. Sudah ini nanti kita bergantian ya. Iya. Aturan senaan boga dua lagu. Betega rusak rasa, begatkan cinta di salira. Anjeun udah di janji setia, moal ngahianat cinta. Janji anjeun mikanya salawasna. Apa yang baru lagu anjeun bakal setia. Anjeun udah di janji salira, moal ngahianat cinta. Sa
dua tembang. Shalalalala, ya kita rolling dulu. Haturan Ibu Hajat. Ya tadi teh aya Teh Rina, sona Teh Rina bade ngerasakeun ayeuna Teh Rina. Satu acan saatos itu kita aya Abil, mohon aya Abil Jatnika. Ada Abil. Aya pali pengkerna, ayo pali pengker, aya Mah Wiwin. Aya dulur sim kuring geningannya. Ya, setajan ngalangkon ateksi. Tadi nah bareng ngerasakeun ayeuna. Oh, ya oke, siap. Cobi dupi laguna sana aduh. Tah gitu. Cobi. Kadek. Cobi Teh Rina. Dupi laguna naon? Sok. Ibu-ibu di Leuweung Kaleng. Keluarga besar dari Leuweung Kaleng. Leuweung Kaleng. Kaleng taya karengnya. Seueur Kaleng. Oh, perang we. Cobi dupi laguna. Anu heboh. Hoyong anu heboh saurna teh. Anu heboh. Sok ibu-ibu heula Ibu anu heboh. Anu heboh naon sok. Siap. Saurna teh cenah hoyong duda Araban. Aduh. Oh siap. Aduh, abi teu pipilu. Sari-sari nyarian. Abi teu ngiringan. Abi teu pipilu. Siap. Mohon. Ya, duda Araban sarana Tiring-ringan Teh Rina, yuk senior kita. Ayo Teh Rina paling dia. Ayo Ibu Hajat. Ya, udah. Basi Bisma. Aman. Asik. Bisma, jangan kita.
bos saha Ibu? Oh, bos Haturan. naon teh? Haturan Ibu bos. Bos kain. Ah, Aturan bos kain. haturan Bu bos. Pacar iya. dunia akhirat. Hoyong pacar dunia akhirat sana. Lagu andalan? Oh. Ya, cobi. Asik. Mana ikut teteh? Hari ini Saya Nah, umumkan haturan ibu haja. Ayah kene sih. pada bulan. Ibu bos badai ngerasakeun? Pada bintang dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Applause. Asik. Kalau ada cari satu untukku, Untuk buat teteh. kalau ada tangan kepadaku untuk memancarku dunia akhirat. Tidak perlu kaya atau dia setia, cinta darimu ya sampai tua sama-sama. Kalau ada cari satu untukku, kalau bisa kabarkan segera. Asik. Yoga jaturan teh Rina. Tembang lawas. Ibu Hansi badai ngerasakeun tari cenah. Apa banyak cinta, buat apa banyak cinta, tapi semua berdosa. Manisnya gadis yang kalah banyak
Atos kita mau dipasihkan sadayana. Mau Saekeun deui, kan naik deui. Alhamdulillahnya. Siap. Namanya teh tireng-rengan teh Rina. Alhamdulillah senior kita. Ngeresakeun. Mohon. Atos pensiun. Atunya gara-gara orokan. Mohon. Kok jadi Kok jadi begitu ya? Kok jadi begitu. Kok jadi opat Alat liwat. serius. Masih di serangan Bon. sarana teh aya Adul Fitri sa Mohon. lagu deui pangantennya. Mohon. Ayah si tembang deh sana satasan ngalangkungan ayah bintang tamu. Mohon. Ayah Aya naon Kang cenah. Abil Zatika. Ti mama. Taruh cobi orang taruh. Cabi pilih Kasepuhan. masih kasepuh. Dumi ada masih di sarangan Dumi ada. Ayah masih memodetna. Satu lagi tembang iya. Mohon. Aa, lagu naon? Tah itu Nu saena nu sayeuna. bulan wae. Bon ngiringan wae. Bulan. Sebenarnya Ayo dede uai. kayak Dede Uwa. Yeuna tidak bau-bau. Mama ngiring binga mama. Ayo urang kapayun. Jangan lupa tap. Masih bersama Bisma Zen. Anu ceket anu tebihna ulah lali tadi Tah eta tah itu. Bulan kerembong baturan abdi Nyorangan. Haturan Ibu Hajat, kali Bapak Hajat. Sepian payah pemungkaran bulan abdi tulungan. Tega itu sangka panjangkan anjeun satria simurinya tanah katinggal soja anjeun midua rasa. Barbarnya abdi rela demi cinta kanjena sugante ariksa tiang abdi sadar diri tapi kita mati jauh banyak ukur ngajari bulan
Bulan. Ya, Ada bulan. Panginten. Ya, kasemantawis panginten orang rolling heulanya kemargi berdesakan para artis anu baris tampil dina siang ieu insyaallah aya terhetang karena 240 artis anu baris nyarengan. Yuk, urang langsung wae supados tenyang kolom teh kana waktos anu dianti-anti kurang sadaya utamina keluarga besar Sebul Hajat, Bapak Dudi kali Ibu Erni, ngantos pisan penampilanana. Aya saha urang kapayunkeun kanggo Cep Arum Abil Jatnika. Yuk. Wargi-wargi sadaya para tamu lemah kahaturkan wilujeng bahagia, wilujeng lega, wilujeng sumping, wilujeng laksanakan doa restu kauka keluarga besar Sebul Hajat. Sekali dia orang panggil orang sambut kurang sadaya tepuk tangan yang meriah. Cep Anom Abil Jatnika. Nyun keneperan tepuk tangan kawan kasadana wargi. Yo. Langgeor nugel ngake boy deblok cendo pamente rancunit imutna kumata kain nunempo pasti kacanto ate nonjol rasana asa kabelo reret indana jelekna alu geus nyeredet nyerempet bet asa kumepet-mepet nunempo pasti oloh ate coplok rasana asa dipacok nu gelis nu teflon ya akang kapepeongan katari sirahi kapentang asmara kacangret utari cinta salira gelis rumasa akang kabandan usalira akan lihat nuka edan Yungkeun keprok lalu dipayun sira keprok Bapak Hajat Ibu Hajat setuju peminai ke panggung setuju? Iya mangga Bapak Hajat Ibu Hajat aya nu sebentar lagi mangga. Za, mangga Bapak Hajat Ibu Hajat. Langgeon nu gelis ngage boy deblok cendol pamente rancunit imutna kumata ngait nu
nu nempo pasti kacang. Ibu Hajat Keprok. Ate nonjol geningan asa kabedot ardi. Asik. Nu gelis nu demplon ye akang kapepeongan katarik birahi kapetang asmara kacanggeun kutali cinta salira gelis rumasa akang kabandang ku salira akang lira nu kaedanan kuring amprok sari jiwa noja tarik baca bodina aduhai luar biasa isukan mencakan arek di dodoh sugan ayah jodoh kakuring nu jomblo hate teu bisa dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna anjaka teu puguh sahana mina na anjeun teh saha umina di mana coba nasi ngebos ya ongkona di Banjaran sete jadi soreang disusul ke soreang aya di Pangalengan di Banjaran Empera di soreang Epa di Pangalengan Eti asli nama Uti gelis kula osok ngabobodo kakak anu kerjomlo Ibu Hajar meren lain jodoh. Lanjut sah Bapak Hajat nah ya gitu sah Bapak Hajat nah urang ngariung di dia kuring asik. amprok sari jiwa noja bodina aduhai luar biasa isukan Asik. mencakan arek di dodoh sugan ayah jodoh kakuring nu jomblo terus hate henteu bisa dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna Mati. anjaka teu puguh sahana mina na anjeun teh saha bumi siap sing heboh deui ongkona di Banjaran cepet jadi soreang disusul ka soreang aya di Pangalengan di Banjaran Empera di soreang Epa di Pangalengan Eti asli nama Uti ongkona di Banjaran cepet jadi soreang disusul ka soreang aya di Pangalengan di Banjaran Empera di soreang asli nama Uti gelis mula osok ngabobodo kakak anu kerjomlo akang lieur mikiranana meureun lain jodohna lanjut Acandra sah kudu bari nyanyi oke siap itu ya kuring amprok sareng jiwa noja bodina aduhai luar biasa isukan mecakan arek di dodoh sugan ayah jodoh kakuring nu jomblo hate Ibu Hajat teu bisa alumni. dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna anjaka teu puguh sahana mina na
anjeun teh saha na anjeun teh saha di kodok belasa sia ongkona di Banjaran cetek jadi soreang susul ka soreang aya di Pangalengan di Banjaran yang merah di soreang epa di Pangalengan eti asli nama Uti ongkona di Banjaran cetek jadi soreang disusul ka soreang aya di Pangalengan di Banjaran yang merah di soreang epa di Pangalengan eti asli nama Uti gelis ulah osok ngabobodo kakak anu kejomblo akang liar mikiranana meureun lain jodohna. Iya so udah di luar hoyong lagu iya mangga ibu hajat. Halo ibu meni gadis unggul paling dia gadis unggul ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh dina raga nyepitanya banyak terus urang doakeun aya anu disepitan sing janten putra anu soleh amin Amin. anu bager anu pinter tumut ka ibu rama bangsana oge agabana amin ya robbal alamin. Sa ibu nu dipayun mobil apa menurut lagu alah eta si emak masih kena bobogohan. Emak bade ka dieu mah Da resep kene. demi kabogoh cenah. Keun we meureun emak oge masih kena bobogohan. Rasa bobogohan gitu meureun nyebah. Sok. Pas emak-emak meureun ari nyalse we ngeureuyeuh den ari emanya nyumputan ti budak we. Tambih sebel we. Palih dia yang lagu naon bu? Taros. Hah? Kembang Melati, iya. Tararang eta kana judul lagunya. Mun ngiringan kuis dangdut meunang dah asli. Arapal judul lagu gitu. Sok teh demi kabogoh. Tata. Oh duh, hoyong selfie heula. Bere heula ieu mah keamanan ya. Jadi Sa. Mangga ka para rayu. so. Aduh, dijaga ku gadis. Siap. Joroke. Tuh geningnya. Ya ini. Sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterang panon poe demi kabogoh mah rela sanajan hujan dordar gelap angin puyuh keur di limbungan moal keungjeng moal mundur moal miris ku panas tiris siap demi kabogoh luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kabogoh omak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kabogoh najan bener gelap ngapelaan hujanan kanggo kabogoh najan kapulusan sadu mundur rek didagoan nu penting bisa apel kakak Bogor lanjutlah iya so para keluarga besar diaturanna asik geningnya aduh siap banget sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterang panon poe demi kabogoh rela sanajan hujan dordar gelap angin puyuh keur limbungan alah moal keungjeng moal mundur moal miris ku panas tiris demi kabogoh luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kabogoh
ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kapogo najan dodar gelap kapelaan hujanan kanggo kapogo najan kapulusan cadu mundur rek didakoan nu penting mah bisa apea kakak bogo lanjut sa Tacan aing bapak hajatannya sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterangna panompoe demi kabogo mahela ya sanajan hujan dordar gelap sawer heula kelilimbungan moal keenjeng moal mundur moal miris ku panas tiris siap teh demi kapogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kapogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kapogo najan dodar gelap ngapelaan hujanan kanggo kapogo najan kapulusan cadu mundur rek didakoan lu penting mah bisa apea kakak bogo sakali deh siap demi kapogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kapogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kapogo najan dodar gelap ngapelaan hujanan kanggo kapogo najan kabulusan cadu mundur rek didakoan nu penting mah bisa apel kakak bogo gitu bu keprokola kita anggur hidung aduh tesawios tenang mending dikitu-kitu lah sok viral gitu tuh anggur hidung sekedap untuk kembang melatinya sekedapnya so anggur hidung teh pada sabaraheun anggur hidung ya sepada senyong kolong tinggal waktu urang ngajekeun laguna anggur hidung sate acan bapak hajat naik kaluhur panggung sa halo bu tuh kumaha itu di pengkeran atau mending ibu kadar dia kita siap lah ya besarna mobil pada ngersakeun naik kalau panggung mangga diaturana uak-uakna ibi-ibina ayo ambang-ambangna mangga saha nu kabelah dia teh abi sok ukur anjeun nu didagoan harita ukur anjeun nu dipicinta harita kemari reka nyawa raga kukuring disiksa saeutik kuring teu nyangka
kana nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas minuman gagabar diri anjeun jongjon miheman anggur hideung padi dagoan harita asa tunggu bumi alam harita. Iya. Yo, Bapak Hajat nanti kerusakan. Bangga ke Bapak Hajat. Sorak. Yang panganten sepitan mana? Ya, wargi-wargi penonton cenah hoyong ninggal Bapak Hajat kalau hurmangu kumaha carana. Langit rasa nyeri ku anggur hideung saliwat oh kana ku jiwa ku anggur hideung poho ka diri sorangan pangaruh nasi anggur hideung kana pikir matak balueung. Anggur hideung nu di dagoan harita anggur hideung nu di dagoan harita kemali rekana nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas minuman kagabar diri anjeun jongjon miheman anggur hideung panglumpatan harita asa tunggu bumi alam harita. Asik. Sing heboh maji. Oh ya deh. Ser. Langit rasa nyeri ku anggur hideung saliwat oh kana ku jiwa ku anggur hideung saliwat poho dulur poho baraya poho ka diri sorangan pangaruh nasi anggur hideung kana pikir mata balueung. Cekap teh aduh Karitu unggulnya joget teh. Oh atos, abi mah teu ninggal tadi teu ninggal masih kena. Terang-terang setor weh ka dieu. kumaha tuh bahina bah Kumaha tuh tos ya kieu? ibu-ibu di dia yang lagu naon teh dago pakar Ngan terus sedan nanti hoyong nyuhunkeun lagu ngan hapunten cenah teh acan top up cenah pajarkeun teh. top apa ya lagu atuh git-git ka dieu kembang malati dago pakar oke anu dipayun babila pemenut lagu Bapak Hajat Kemang Dia. Malati di jogedan ku Bapak Hajat pas bisa geus sareng kahoyong para penonton. tepuk tanganna lah bu tepuk tanganna lah Soalnya cenah sok aya ide dia mah identik dan Kumaha? pami Kumaha, Bapak Bah? Hajat naik ka panggung teh sok kieu cenah ka penonton. Kitu teh teh? Nya kieu-kieuan we. Kieuan. sugan teh nyawer ya Kieu. mangga anu nyungkeun Hajat. kembang malati diaturenan sok ka dia Sok punten di pasihan jalan Bapak Hajat di Batos. Bapak Hajat kanan ayo dulu kita mangga diaturenan na impian anjeun datang
mawa harapan kembang lamunan nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji. Bapak aja tuh ya mung salira di luar tuh teu aya deui Kepora Bapak aja. kembang Gitu. Apa hati yuk? Terus sedikit melati kembang kaheman datang nembongan urang bakal nyorang kabagjaan siap salira kembang melati mekar di taman hati Motor putar. anu moal aya deui cinta sajati. Asik. Wow. Alam cinta Bapak jati simutna kembang katresna salamina lanjut Bapak Hajat Goyang Bapak Hajat. nah gitu pada kamar Bapak Hajat Bapak Kelandai Putar lah. iya Kendaraan. Ibu aja sah impian anjeun datang mawa harapan kembang labunan terus ya nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji mung salira teu aya deui kembangna hati sengit kalati kembang kaheman Putar lah mobil lah. datang nembongan kurang bakal nyorang kabagjaan diawurkeun baja salira kembang melati nu mekar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati mugia sing saterasna ngahiji di alam cinta simutna kembang katresna salamina salira kembang melati nu mekar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati mugia sing saterasna ngahiji di alam cinta simbutna kembang katresna salamina
Ayah bosa, Bos Idam. Bila ya pemenut lagu Bos Idam, mangga diaturanan naik kaluhur panggung. Kapalangnya Bu Haji saha? Jayanti. Nah, Saha nyunkeun cuanki? oh Cuanki sugan teh Jayanti. Kok Jayanti? Cuanki cenah me. Nu mana lagu Cuanki teh, Bah? Itu hoyong cenah manjar kita hoyong cuanki. Oh, nawisan atau menta? Nawisan. Sa, Bos Idan. Karusan saya di panggung. Bu Haji Bandar Sapi, Bah. Lain Cuanki. Kuat tebihnya tina benar sapi kana cuanki. Nya sakitu mah DE teh lah. Punten nya ieu nu di panggung cepilna second. Ya, aya Bu Haji Bandar Sapi, aya Bos Idan. Ya, pamunutna ti Bos Idan, saurna hoyong lagu Tumarima. Tumarima cenah. Bu Haji Sapi diaturanna. Ah, di mananya Bu Haji Sapinya? Sa. Bos Idan. Diaturanan Bos Idam. Kerededeh-dedehna, kerenyaah-nyaahna, lir ibarat kabeh tarku gelap. Anjeun sulaya cinta, anjeun midua kasih, lir ibarat temenangkannya hati kuring. Sacinta-cinta na kuring, hari di kieu-kieu mah geringan tung ngalayu. Pangan Ibu Haji Bos Sapi kapayun. Tumarima kana takdir tiap midi berkuring jeung anjeun lain jodohna. Dirasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang bales, kanyeri hati kuring ka manehna. Puteng teinget. Bos Idam anu mana Bos Idam? Katur Ibu Bos Sapi. Bos Sapi mana? Bu Haji Bos Sapi. Bu Haji. Wios sahur Cep Abil sakedah ku artos wae bade ku sapi na gitu sabiar. Kerededeh-dedehna, kerenyaah-nyaahna, lir ibarat kabeh tarku gelap. Anjeun sulaya cinta, anjeun midua kasih, lir ibarat temenangkannya hati kuring. Sacinta na kuring pangos, hari di kieu-kieu mah geringan tung ngalang layung. Aturan Pak Bos, Pak Bos Idan. Tumarima karena takdir tiang ini menekuring jeung anjeun lain jodohna. Bos Idam deui dirasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang bales, kanyeri hati kuring ka manehna.
Asik. Tumari mama tumari karena takdir tiang ini meren kuring jeung anjeun lain jodohna bos idam deui dirasa mah aya dendam dirasa mah aya ngabales ka nyeri hati kuring ka manehna duh ku teu teuing Ibu aja bos sapi aturan. Dedena geranya ahyana lire ibarat kape karku gelap anjeun sulaya cinta anjeun midua kasih lire ibarat temenang kanya hati kuring ku hajah bos sakti cinta kuring hari di kieu mah gering angtung ngalayu sia kumari mama kumari karena takdir tiang ini meren kuring jeung anjeun lain jodohna lain jodohna dirasa mah aya dendam dirasa mah aya ngabales ka nyeri hati kuring ka manehna duh ku teu inget. Keprok lebu tah gitu keprok lah naon bisa kapalangnya angan moal nyawer moal teu naon nya ada moal menta tuh apalagi Jayanti ya urang hijikeun nya urang hijikeun kapalangnya kapalangnya cenah Sokoyo ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena ngogot tetepan Sokoyo nyiekeun ieu kakangan tapi rasa asa leuwih kasiksa nangsa
rek ngagoda duh geuning ku tega kuasakeun ngantosan kantenan mulami hasrat hate ngagedur oyong patarema dina soca sanaos sakitnya iya hate tepugu rasa dabongan kapalangan mondok kete tibrakan tenan impen simpe asik siap soyo hebat kelamunan anjeun rusak itu antenan ku tetepan ibu hajat soyo nyiekeun yeun pasangan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa teh aman anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega sa Susu pamungkas Bang Bapak hajat, Ibu hajat yang ayah di sepitan kali wawana bibina berbalik ngersakeun kalau panggung maka iya Ibu hajat mau naik deh gitu. Dah. Susu aku pamungkas ya. Iya teh tepugu rasa dabongan kapalannya tibrakan tenan impen simpen siap soyo hebat kelamunan anjeun rusak itu antenan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa siap bu wanci burit surya rek langsung hujan letih mariring cikranya ingkilapan pati kolepat sisi basi sirah jayanti mangsa sare benar datang di barengan ingkilapan
ombak letih pating siriwi sisi basisir Jayanti Jayanti ngaitkan janji pasini ngahudangkeun rasa cinta Jayanti buka lalakon duaan yang berbagai terasa geger rombongan gadisnya wanci purit surya rek pamit hujan letih ngeriring ingkil laban pating kolepan sisi basisir Jayanti mangsasar penarek datang di barengan ikilaban ombak letih kepating siriwi sisi basisir Jayanti siap Jayanti ngaitkeun janji pasini ngahudangkeun rasa cinta Jayanti buka lalakon duaan yang repageun rasa geger Jayanti ngaitkeun janji pasini ngahudangkeun rasa cinta Jayanti buka lalakon duaan yang berbagai rasa geger Uyung dadang mah Bu ya kumargi dipangker masih kena seueur ete anu ceraranti anu oke unggul aturun kana segerobi para saudara simkuring sejamangker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kanggo Cep Anom Abil Jatnika. Sementawis pada lalasan heula sana. Kurang rolling heulanya. Margi ieu tanagina enak nuju meujeuhna di Anggo kasibukan nuju produksi. Janten pami ieu masih kene handeup kene janten teu kengeng rada di terak gitu nya janten di alay-alay heula. Ya, urang langsung wae kanggo ka para artis biduan. Sementawis panginten Cep Anom Abil Jatnika seja mangker heula lalason heula dipengker engke naik deui di ditu nya. Sok mun bade dipoto sajalmi 5.000 ya bubuhan jeung tatangga ka batur mah 7,5 nya. Sok mangga dilajeng Neng. Iya, panginten Abil mengahit iya coba sih nanti saya mau lagu di Pali Payun di Pali Payun di Pali Pengker oke Ibu Haji nu Pali Payun nu Pali Pengker pokoknya mah terus saya pemulut lagu nama gak di Payun nya naon eta payun teuy ieu cenah hoyong non nya tuh iya lain deh ayo cina sambil ngantos panginten pamut lagu ti Pali Payun ngantosan cenah ibu hajat kali bapak hajat na oge rineh deui mohon menjadi patok heula cenanya patok heula kedah aduh sabi cenah lagu naon
Pekeng gitu. Tuh temen. Teu meunang. Bilih kabablasan. Siap. Aturan Bon. sina nu gaduh kawasan mana Mohon. wisna anu paling pangker. Mohon. Bari ngiringan di Palipayun mangga. Siap. Kami ke ibu hajat kali bapak hajatna ibu-ibu nu Oke, nu di Palipayun. Palipayun. Ada di Palipangkerna, siap. Yuk. Ngapayunkeun cenah aya ayun bentang. Oh iya geuning. Ieu nu mun laguna ieu.
budak si Jai kudu diayun si Agus mah ayun-ayunan lepsarin mama si kuresan Teh Yati Mama Hius Mama Hius nyalawen atau kan dia ya bos naon ya teh bos surban balik jika bos seke awi oh bos seke awi mami kunaon balik jabona yang depok mah kayak lama Ari bos naon mah ayeuna oh sok bos naon atuh bos meri ngajual meri 50.000 ke moal karasan hah moal karasan nyawa 50.000 oge bos meri bos meri ah teu beuki iya sok bulan nya kembali kok bikin talangan tapi abdi mah hayang ngubiru heula pren Nya apa? enggak saya meminta untuk masuk saku sendiri itu mah beda deh beda keluarga Beda perusahaan juga. beda kakak Ya, masih di sana. dalam rangka kasidah Ya, dalam rangka. Astagfirullah. Ampun. Iya dong. Atas bulannya aja Pak Gadir sekarang dehnya. udah mending ngejajar Moal. Ngaji moal. kirim bunga baturan kuring nyoran rasa kesepian tayang pemutangan bulan abdi tunggal tega bos putus bos bos jenis setia habis dipayung si gorengnya tanah tinggal ku soja anjing dua rasa harta korban nyawa akhirnya demi cinta dan cinta
keneh. Oh atuh, saturnu teh Yanti. Ha. Tah. Ayeuna bagian urang geus areueuh bagian anu kahujanan. Hah? Heeh, bagian anu kahujanan. Alah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah simkuring dina ieu tiasa nyumpanan kana pangulemna ti dulur urang anu geus seubeuh Karapangih. Heeh, mang tahun-tahun Ibu Hajat, Ibu Rani sareng Bapak Rudi. Alhamdulillah mudah-mudahan sing aya dina sehat walafiat, panjang umur, loba rezekina oge nu dihitan murangkali sing janten murang anu soleh, murangkali anu takwa, murangkali anu tumut-tumutur ka ibu ramana, tumut-tumut ka pamerintahanana, oge tumut ka Allahna. Simkuring sajaga pakaulan ka Bapak Rudi sareng Ibu Erni era tadi abil jatnika geus data mah asli artis ari beung mah panrongsokan artis geus kolot sugan aya keneh sesana. Mudah-mudahan we goreng ulah diledek alus ulah dipuji namun eta mah kabeneran gitu. Urang saeur beungeun rek radu jadul we moal anu ayeuna. Urang sakeun bae hiji tembang dina judul laguna anu geus lawas da tara ka koet tara ka toel oge ka Kang Dadang ye si Abah oge ka para personil di Bisma. Alhamdulillah urang sakeun bae hiji lagu dina laguna Kabogoh. Kabogoh naon Bu? Kabogoh jauh bae lah geus jauh ki goreng patut teh naon nya. Sok bari daripada eueuh. Bu daripada narangkeun harigung ngalalamun kitu mending joget sok. Ngarah bujur teh sasangaleun. Nya urang hiburan di dieu datar unggal poe. Yuk asik saerah ya. Alah sang atuh Kang Rudi yang dibarengan ku Kang Rudi atuh daun tepan jeung Teh Erni. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup kalau na telepon. Kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera, lamun malam mingguan pojok dia SMS-an. Yo kangen tuh kahayu Kang Rudi dan karungga poe kangen hayang jeung si tetehna jelema palinter dunia bagi maju najan urang pajang bisa ngobrol unggal waktu tiap SMS-an atau telepon jadi pikiran najan pulsa kabogolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halau na telepon. Seni kodok deui asik bos kertas itu barudak aye nah akina aya eueuh alah mana akina ninina eyangna wana eueuh. Boga Kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup kalau na telepon. Kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera, malam mingguan mojok dia SMS-an seser.
beki maju najan kurang apa jauh bisa ngobrol tunggal waktu tiap SMS-an sok atau nelpon jadi pikiran najan pulsa nah disaruputkeun kan bosku di jeung manehna lalakon urang waktu tepung munggaran jajantung tepung jajantung sini pandang dina rasa silak soca nu harita penuh dengan rasa cinta rupanya imut disambut ku imut karasa bekarna cinta ligar oh dijerah baik disebut atos kembang cinta anu sakitu dedehna moala asa nepi ka ayeuna dicur kecandung katinggal sariak layung di curug candung pada moal undung kadeh sekadeh kurang bengket masih ngapake dah anekasna langgeng nepi ka ayeuna sok keprok heula atuh keprok heula ngarah teu tiris aduh si Ami kemana eueuh jeung si Api urang mah nyebut kieu bade lagu naon moal teu apal aing paraho deui laguna pada ngagonjak ku sarerea dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan dunya asa nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan dunya asa nu duaan ho alah aduh kamarahan aya Kang Rud, guru Kang Rud, batur Kang Rud menyar ke dieu. Ayo, guru Kang Rud. Aduh, halah. Panganten anyar diuk ngarenteng menang dan ayah direnceng-renceng geus biasa daruh kirana pada ngagonjang ku teteh Herni dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan punya asa nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel dedeh pisan punya asa nu duaan dina poe ayeuna kau disebut beak di sini ngomongin Acet batur mah nu geulis mojang komersil kahaleang kebele menang jutaan padahal mah ukur sangkaan padahal mah nu geulis mojang komersil kahaleang kebele menang jutaan di mana nu geulis ayana di dinya jadakan nyampang kakidul ditutur-tutur kakaler pada ngaler kawetan sok dihangaran kakulon sok ditenjoan kakidul ditutur-tutur kakaler pada ngaler kawetan sok dihangaran kakulon sok
Astagfirullahul azim. Alhamdulillah rupina lagu-lagu di wadah pop Sunda parantos kasangakeun kaulna ulah janten tunggul surungan catang supaan gantar kakaitan golodog tikotokan dina kieu Kang Oka keluarga besar Bapak Rudi sareng Ibu Erni dina raraga neneun kanyakeun jantan putrana bali matul hitan murang kali sing jantan murang kali anu soleh murang kali anu takwa murang kali anu tumut-tumutur ka Burahmana tumut ka mutur ka Allahna oge taat ka pamarentahanan amin ya Allah ya rabbal alamin mugi disabarkan anon tisim kuring dicapan sakit heula bae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disangakeun ka Bapak Abah Adis Colai hatur nuhun pangersana Dr. Anas Al Mukarom Asep Otot Jungjunanan parantos nyerengan ya atuh kan nyebut Al Mukarom meni aya meureun kade pamiwih wawartos nya tongjol ngaleungit iya mohon rek kabeh hatur disarengan ku pangersana Kang Asep Otot Jungjunan dina waktu sadaya ku hariring dangding halang tembang dina lagu-lagu Anda pop Sunda anu partos kasangakeun urang langsung bae pangitan kanggo neng anu garilis deui naraskeun hacakarapan nu katunda we urang mah ini mah standby aja di luar panggung nanti ada cowok artis cowok kita duduk dulu gitu. Betul. Ya selang sekar nanti ya bintang tamu masih ada ya? Masih ada Kang Asep bukan hah oh iya ada juga Kang Cecep Bungsu oke aya pangersana Kang Ujang Bungsu Darso. Iya, masih ada Urang jadi dua bintang tamu rewasa, lagi ya. Kita Hadirkan di sini. Sok doraka meureun ngagebah batur. Bah orang lenyap jantung teh. Rindunya hatiku. Tong borok ku sora anu ngabledagnya. Abah Adis mah tong borok nu bledag gitu. Ku sora KWH nit ngagebeg hate teh. Gitu. Nah kunaon eta masalahna? Jeung pengaruh naon? Cigana pengaruh. Luasan. Atuh wasa ngomongna deh. Tong ku pepetasan abi mah ku sora KWH we nit ngagebeg hate teh. Ya udah kudu deusian duit teu boga. Urang buka heula we, kene urang tutup buka. Sok manganeng. Sado payun ayeuna. Sok ieu we. Taya 1 2 3 4 nya deh resep ningali penyanyi awewe hungkul. Garelis make baju anu koneng beureum nu kotak-kotak polos. Iya anak buah iya Bapak Tata ya. Betul. Bapak Tata almarhum ya yuk anak buahna teh. Yuk rasakeun bemon selang-selang bae masih kana seueur artis bintang tamu anu insyaallah tacan sumping insyaallah baris ngahibur urang sadayana di bumi na Bapak Rudi sareng Ibu Ma'arni. Ya dilajeng. Sangat. Duh alhamdulillahnya atas raat. Sok. Ayo Cun. Ya panginten. Iya, urang sambil ngantos atensi ti tamu undangan sadayana naon? Iya di payun aya para bos anu tak can ka payun teteh. Jangan kedah di sauran. Kedah di sauran. Beres jangan diangguri. Iya. Hari ini. No eta deh. Saya. Iya. Para bos kudu lagu naon mangga aturan di pali-payun panginten. Mangga Dek. Sakade panding ngantosan Aujang Darso sareng Acecek Bungsu ya. Mohon. Tak can ka pali dia. Rasanya masih di perjalanan. Deres seueur pisan ieu pelagi-pelagi. Mohon. Kata wis abas-abas di payun. Nah, panginten aya atensi. Oke teh lah pali mana itenya? Gigir lah. Pali kiri, pali kanana, mohon. Yuk ada angkos, atensina. Iya. Teteh apa sayangku? Oh yuk Araban. Siap. Ayo kita mainkan. Sepung sana. Iya. Ayo Duda Araban. Hari ini saya Tah geningan. Wilujeng sumping kang A Ujang Bungsu Mohon, Darso. nuhun. Agustusan macam di dia.
Tapi balap karung mak itu. Yuk. Siap ya teteh. Yuk yang berbaju Mari macan. merapat. Mari merapat. Rapatkan barisan dan nenek cantik. Beli suping aujang punten. Yuk, aturan. Aujang Buk Sudarso. Kapayun. Cukup sebisa kepengalaman. Segure menang udah berapa. Belijang suping kakek Aujang Buk Sudarso di haturan kapal payung. Ngomongnya demenan janji kawinan nyata nih sampean cuma bohongan. Boleh kita tarik cabut. Hei. Cabut, 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 cabut. Dewa aturan teteh. Lagi rapi duduk dekat jadi arep lingkungan. Tapi barang wis tekan malah sedih tinggal. Cabut yang punya lagi. Cabut. Lagi rapi duduk dekat jadi arep milik kula. Tapi barang wis tekan malah sedih tinggal. Akan balik-balik karena lebih Mengirim menang janji kawinan. aturan teteh. Cabut. Cabut, cabut. Cabut, cabut. Masuk kayaknya enak. Anak kembali. Lagi rapi duduk dekat cari arep milik kula. Tapi bareng wis tekan malah sedih tinggalan. Tarik. Lagi rapi duduk dekat cari arep milik kula. Tapi Masih. wis tekan Tarik habis. malah sedih tinggalan. Gagal balik-balik karena rapi harus habis uangnya dan bawa pulang. Udah harapan Aturan wilujeng supi. Kaucan. cukup sepisan go pengalaman. Duit demenan lidah harapan. Dilanjut lagunya apa ibu-ibu cantik? Ribo boleh. Riki Ribo. Kakak Ujang apa yuk kakak Ujang? Wilujeng suping aturan sama pengeresana Ujang dance. Coba lihat adikku, ada seorang muda, oh tampannya si dia